Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul muttaqin wa la udwana illa dhalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji sinaran syukur haipun sami panjang kepada Allah Subhanahu wa taala di mana anu parantos nasihat urang nikmat Islam sareng iman. Salawat sinaran salam haipun curah timpahkeun Baginda alam nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila toge ka para keluargana, ka para sahabat, sareng ka para tabiin jeung tabiatat. Mugi-mugi tugi ka urang sadayana salamatu amin amin ya rabbal alamin. Anu kusip kuring pipika hormat Bapak Linudin SPD YUD selaku dosen pengampu perencanaan perjuangan anu kusip kuring pipika bangga. Dina kesempatan ieu si kuring made ngapiantarakeun 3 golongan anu dibenci ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta nu kahiji megatkeun tali silaturahmi, anu kadua jelema nu durhaka ka orang tuana, nu katilu teu maca shalawat ketika ngadangu katmami Kanjeng Nabi di kumandangkeun. Nu kahiji teh nyaeta megatkeun tali silaturahmi saha Kanjeng Nabi oge parantos ngajarkeun ka umatna jeung senantiasa ngajaga hubungan tali silaturahmi. Saperti dawuh Kanjeng Nabi, sabab dan saha anu mutuskeun tali silaturahmi bakal dijauhkeun tina surga. Saperti dawuh Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannata qati'un. Anu hartosna moal adu si eta jalma lamun jelema eta megatkeun tali silaturahmi. Hadirin rahimakumullah, kukituna wae urang sareng-sareng memperkuat tali persaudaraan jeung sami-sami urang ninggalkeun permusuhan. Anu kadua nyaeta jelema anu ketika ngadangu nami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu maca shalawat. Tah kukituna urang teh ketika ngadangu nami Kanjeng Nabi aya nyebutkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang teh kedah ngucapkeun oge dina hate teh sallallahu alaihi wasallam. Jalmi anu maca shalawat artina anjeunna bener-bener meka cinta ka Rasulullah. Sabab jalmi nu maca shalawat engkena bisa manakeun syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah kituna hayu urang bareng-bareng maca shalawat ka Kanjeng Nabi. Sallallahu biasa sakit mulut simbulan kita kabur atau sendiri ayat kalau dia para syukuri kalau resah sumping Gusti Allah Subhanahu wa taala sareng kalau kata sumping